Naon ieu maksudna Aduh maneh boga lanceg nyerakeun pisan asa goblok. panas kieu kamarana nya bah euy. Ampun. Heueuh. Naon ieu maksudna maneh? Maneh boga lanceg jauh ka era. Naon? Hutang teh dibayar-bayar. Anjing main di Banjur kieu maksudna naon? Tong ngerakeun aing atuh. Lain. Jeung main tinggal jadi baraseuh kieu atuh ari maneh. Tong ngerakeun aing atuh. Tong ngerakeun aing saha anu nagihna? Loba. Bae Jadi ka aing nagihna kumaha ieu? dang ke oge atuh hutang mah dibayar tong kieu. Buru ieu geus naleponan ka di dieu. Jadi baraseuh. Naleponan. Baraseuh kieu. Naleponan ka di dieu kumaha? Heeh, saha nu nagihna? Loba tetangga di dieu. Keun bae. Ngomongkeun. Keun bae kege ketu hutang mah dibayar. Naon atuh ieu maksudna jauh di Banjur Dia ka di dieu wae nagihna era atuh. Bae bejakeun getung ke lamun nagih deui ka abeuy we langsung. Mun nagih wae ka di dieu rek init ah. Ka lanceuk urang we ketu nagihna tong ka abi gitu. Pingan ngomong. Jadi era geus nepi ka nu Facebook deui. Nepi ka nu Facebook ieu tinggal itu. Kumaha baseuh kieu. Nah, da kepanggih dina Facebook. Heueuh maneh mah sia calutak pisan boga adi teh. Kali itu sia aing mah lieur tadi tuh. Kabaraseuh kieu. Teu balik boga adi teh ngabanjur we gerak ka lanceuk teh. Aing. Heueuh. Aduh. Kebanjur we kieu. Teu balik pisan bah. Teh mun ka dieu deui omat bah.